warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rerencangan sadaya tepang deui sareng sim kuring pun Indri Destiani dina pangajaran basa Sunda kanggo SD kelas 3. Dina danget ayeuna urang baris ngabuar ngeunaan pangajaran hiji mikanya sasatoan jeung tutuwuhan. Mikanya teh hartosna menyayangi, sasatoan hartosna binatang, pamitutuwuhan hartosna tumbuhan, janten menyayangi binatang dan tumbuhan. Hidup tangtu tos uningannya kana ngaran-ngaran sasatoan. Cobi saha nu di bumi nagadu sato? Aya nu gaduh ucing, hayam, kelenci, atanapi kuya? Sae. Tah eta sasatoan teh kedah dipikanyaahnya ku urang sabab sasatoan oge sarua makhluk Gusti Allah. Lamun urang mikanyaah ka sasatoan, mangka sasatoan oge bakal nyaah ka urang. Tah ayeuna mah aya cara mikaheman sasatoan. Nyaeta ku urang kedah diparaban unggal dinten, kedah dirawat atanapi dijaga, oge kedah dimandian atanapi diibakan. Aya oge cara mikaheman tutuwuhan. Nyaeta saminya kedah dijaga atanapi dirawat, kedah dicebor unggal dinten, oge kedah digemuk atanapi dipupuk. Teu kaeng hilap kanggo dilarapkeun di buminya. Ayeuna mah hayu urang ngaregepkeun pupuh pucung. Wilujeng ngadangukeun. Lutung buntung loncat kana tunggal gintung, monyet loreng lepas loncat kana pager dengdek, bajing kuning jaralang belang buntutna. Tah sabada ngaregepkeun pupuhna tadi aya pancen kanggo hidup. Kalernya patarosanana teras serat dina buku tugas. Soalna aya 5, mangga diserat. Materi anu kadua nyaeta mikaharti kecap asal. Mikaharti teh hartosna memahami, pamikecap hartosna kata, janten memahami kata asal. Tah kecap teh miboga 2, 3 atawa 4 suku kata. Contona curang dirucatnya aya kecap lutung. Tah eta teh aya 2 suku kata. Carana lutung. Nah, aya 2 suku kata. Contona dilebetkeun kana kalimahnya. Di kebun binatang aya lutung. Contoh nu kadua aya kecap monyet. Tah monyet oge sami aya 2 suku kata. Kumaha carana? Nyaeta monyet. Nah, aya 2 suku kata. Contoh kalimahna monyet keur ngadahar cau. Tah ayeuna mah mangga ku hidup cobian di bumi ngetang suku katananya. Aya kecap ucing, hayam, bayawak, kembang, tangkal, melati, bajing. Nah, seueurnya ku hidup cobian etang suku katana. Serat dina buku pancen. Tah sakitu wae anu tiasa dipedar. Hatur nuhun kana rencangan sadaya anu tos merhatikeun ti awal dugi ka akhir. Hapunten bilih aya kalepatan. Sim kuring pun Indri Destiani. Sija amit mungkur amit mundur. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.